Gadungan Sensei dina episode Insya Allah dina bahasa Jepang. Lamun anu nanya ka maneh, "Oke datang?" Urang sok ngajawab insya Allah. Tah di bahasa Jepang jawaban kitu teh teu bisa asal ngomong. Da eueuh insya Allah mah. Tah insya Allah dina pamakean sapopoe lain saukur doa. Sok jadi tanda. Can pasti tapi teu hayang ngomong henteu. Ieu penting sabab dina bahasa Jepang mah cara nolak teh lebih ketat. Contoh, Ashita korareru, isuk bisa datang. Tabung, meureun. Ieu mah jelas, tabung teh lain janji. Ieu mah saukur ngajawab bisi teu katingali cuek. Lamun teu datangnya teu salah. Contoh nomor 2. Konshu tetsuda tekureru. Minggu ieu bisa mantuan teu? Dekitara iku yo. Lamun bisa nya urang datang. Ieu geus leuwih jujur, manehna teu ngajual janji. Dina rasa Sunda ieu siga upami teu aya pamengan. Lamun teu aya halangan. Aya deui contoh. Raigetsu no kaigi susheki dekimasu ka? Yote de wa susheki shimasu. Ieu mah insya Allah versi kantoran cuy. Kadengena rapi lah, sopan. Tapi hati-hati, lamun teu datang maneh kudu ngajelaskeun alesanana. Ieu bedana logika. Di urang insya Allah teh sok dipasang dihareupeun kegagalan atau batal. Jadi lamun batal teh karasa leuwih hampang. Lamun di Jepang unggal omongan teh aya bobotna. Mun ngomong rencana, nya eta rencana jadi hutang. Jadi insya Allah dina bahasa Jepang lain soal kata-kata hungkul, tapi soal seberapa gede tanggung jawab urang sorangan dina omongan. Kitu wae di pusat mah.